kawung. Tangkal kawung anu hideung eta disebatna injuk. Upami ieu anu buah tah sapertos korma, sapertos jambe, sapertos tangkal sejenis jambe atau di bahasa Indonesia nama pinang eta disebatna buah kawung. Cek urang Sunda mah disebatna curuluk. Curuluk anu mangrupikeun bahan cangkaleng. Jadi pemilengkap ditinggal ka dieu ieu teh aya sababaraha tangkal kawung. Upami saur bahasa Indonesia mah disebatna pohon kabung. Bahasa Melayu pohon kabung. Ya, pohon kabung. Nah, bahan curuluk bahan cangkaleng disebatna curuluk. Hasilna disebat cangkaleng atanapi kolang kaling. Kolang kaling anu ngandung kolagen, anu sae pisan kangge tulang pami rematik, persendian kita ngandung kolagen. Ya, kolagen pami bahasa Belanda kolagen, bahasa Inggris mah bahasa Indonesia mah kolagen. Ngeunaan prosesna, kumaha prosesna ngadamel cangkaleng dikawitan ngala curuluk nya tanapi buah kawung, teras kumaha di produkna mangga tinggal video anu bade disajikeun dina salajengna. Hatur nuhun ka para wisadayana. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kawitna heula kumaha? Carana teh kumaha? Nyala heula tina tangkal. Teras ditarik ku mobil. Teras disimpan di dieu, teras dicecel. Di mana disimpan di dieu? Ieu. Teras dicecel ka dieukeun. Mun ieu. Teras dikulup. Satos dikulup. Dipesek. Jantan naon? Jantan eta cing. Teras dipeprek. Gitu. Mari ngaran dipek-prek ngaran naon? Ameh beukah, ameh ageung. Oh, dipek-prek heula nya. Kunaon dipek-prekna mah? Nya ku batu tah sapertos kieu. Nah. Oh, gitu. Teras dikeum. Dikeum. Pohon. Terus dikeum teh arageung pan kieu. Arageung. Teras Atos diical tos diical ka pasar. Mohon. Sabaraha kali pepetek teh teh? Hah? 25.000 mirah teuing Pak kedana 100.000 kitu ka urang kota mah kecuali ka sim kuring. Orang Garut. Sok kengi sabaraha upami sabaraha kilo, Bu? Yo. Upami sakieu teh? Seueuran kieu tah upami sadeu mah paling lah 15 kilo. 15 kilo. Diical ka pasar? Pasar. Mohon. Tina 15 kilo teh janten sabaraha tiasa 30 kilo enggak upami dipek-prek? Angger. Ada laku mah 2 kilo. 2 kilo tos dipek-prek tas di naon? Saparatosna dipek-prek teras di keuman. Dikeum. Paling 2 kilo lah. 15 ditambah 2 kilo berarti 17. Dica sabaraha sakilo, Po? Paling lah kana 5 ribuan. 5.000 kali mun atuh 5.000 kali ieu geus 50.000 sekitar 100 ribuan ieu teh gawe kitu nya. Aduh, betapa sabarnya ibu-ibu. Ibu-ibu, sok dipangmeserkeun ku si Bapak ya tina cangkaleng. Bu, pangmeserkeun BH tara. Acuk sae. Kade Bapak pangmeserkeun sakitu ieuna.